Itu. Assalamualaikum. Wilda. Waalaikumsalam. Mangga kalbat. Sugan teh saha? Ayo kalbat. Kumaha ada Rama? Alhamdulillah damang. Oh, Samulina kumaha? nya alhamdulillah oge damang aya naon atuh teh mending ngarabring. Henteu Wil, ieu mah hitung-hitung silaturahmi we anu urang mending geus lami tepat-tepan. Bener, kaluman atuh aya di imah wae mah. Oh nya bener, aya nama aktivitas asa gitu-gitu wae. Nanaon teh serba online we, diajar online. Meeting Online. Ari bobogohan? ya online. Tapi tugas aman. Ya kitu. Cek urang mah lamun belajar di imah mah asa kabagi-bagi ku salobana tugas ti indung teh. Tah eta heueuh geus mah online, loba tugas, hese deui. Oh, geus mantep Geus kabeh. mah hese sinyal. Bener, materi oge teu kabeh ngarti lain. Tah heueuh eta loba gangguan di imah mah. Bener. Urang ge di imah mah bari ngasuh adik, meni rarudet aduh. Urang kau mau diajar sabari ngaladenan di toko. Tingali ya si Sinta, si Ujang. Aduh meni lobaan kieu eta kan nyeblak di kampus 18. Wah, menilobaan kitu eta tinggal. Hayu atuh urang nyusul ngecek si Gana. Heula tuh tingali maranehna teu dimaraskeun, jebaning diukna meuli deukeut deui teu jaga jarak. Nyakeun bae da manaha. Ayo atuh gas, geus kajen teu kudu dimasker KKP mah samalik oge nya. Nepi. Oge nya, age. Tarik sih. Semongko. Astagfirullah. Ya Allah, geus sore. Aya naon ieu? Wah, aya Ibu Poti wali kelas. Assalamualaikum sadayana. Nembe pisan ibu nempi bibarang kirang sahereun teu hidup. Dini, Wati, sareng Sisil pakenaon Covid-19 lantaran maranehna teu nganggo masker jeung teu jaga jarak waktu skampel jeung jelema rea. Assalamualaikum, Wilda. Waalaikumsalam. Aya naon atuh mending ngabring kieu? Wil, hayu orang nyeblak KKP 18. Aduh, kerusum Covid kieu asa sieun rek ulin teh. Kumaha nya alesanna? Hayu Wil, barudak sajana geus narungguan. Aduh, hapunten nya barudak abi teh sanis alem ngiring, tapi nuju seueur tugas di bumina. Geus kede we atuh tugas mah santai bae santai. Aduh, hapunten pisan nya sakali deui kaleresan abi teh dinten ayeuna di piwarang minder di bumi. Soalna masalah apa nuju kalaluar. Nyatos atuh aya moal ngiring mah, urang teh heula nya. Nya muhun atuh mangga kadenya hati-hati di jalanna barudak. Tah, drama tadi mugia tiasa janten piuntengeun kangge urang sadaya yen zaman ayeuna teh geus beda jeung zaman nu baheula. Ayeuna mah urang hirup pairing-iring jeung virus. Hartosna orang sadaya kudu leuwih taat kana protokol kesehatan. Jeung utamana kudu jaga jarak, make masker jeung kudu remen cuci tangan. Hayu urang jaga diri urang pikeun kasehatan Bararea. Hatur nuhun.